naon atuh nu katingali ku urang ieu nu katingali cing jarentul mah lain jelema tapi wadahna wadah jalmi kulit daging urat tulang lain jelema tapi wadah jelema di mana jalma tos teu betaheun dina wadahna kaluar disebat maot tah jelema mah nu bijil matak moal aya nu apaleun iwati Allah taala nu galatak-galatek mah cangkangna matak sok diparikeun itu jeung anu nyangsarakeun ka jelema lain jelemana wadahna nu hayang dahar sare nginum hayang imah hayang mobil hayang duit lain jelema wadahna mata kalau pinter lamun model kieu dikasawargakeun sangsara disawarga ge sok lamun teu dalahar di ditu lamun teu nyarawah deui lamun teu daragang nu hayang jadi RT nu hayang jadi RW da hayang dadaharan jerona mata kalau pinter laan cangkangna nu ngaribetkeun tinggal jelemana teu aya di ditu Alfamart Indomaret pasar teu aya warung kejo da geus hayang dahar itu nu matak nu kieu mah cangkangna kulit daging urat tulang asalna tina cai seuneu angin taneuh dihijikeun ku Allah jadi kulit daging urat tulang eta lain jelema tapi wadahna moal aya jelema nu apaleun kanu maot ya da jelema mah teu anu paeh aya ge maot itu kadang-kadang urang Sunda teh ku bahasa kitu ge lieureun teh da bueuh teu ngarti teh ya ai maot jeung paeh beda da ari paeh mah tamat riwayat sapi munding entog hayam eta paeh naon sababna teu aya kelanjutan ka ituna lamun munding geus paeh di alam dunya teu aya urusan ka itu sugan aya dina ajaran agama Islam malaikat nanya munding paeh henteu nah da teu nepi ka ditu da kitu ya itu matak jelema mah maot naon ai maot ngalih pinah jalma mah dipinah-pinah naon sababna dina dada jalma teh aya sifat nu 8 amarah loamah sawiyah mulhamah rodiyah kamilah jeung mutmainnah watekna pusingan aralan tepayaan cegekan goreng adat gede amek eta watek jelema ti dituna matak lamun jalma di alam dunya teh ngamek-ngamek acan eta lain jelema jurig gitu nya bahan ti dituna Allah apaleun kusab jalma teu betahan ku Allah dianteur da urang buatanana Allah pangpayuna ngadamel jalmi teh di sawarga henteu ditamakan naon sababna Allah ge apaleun kasebut jelema dijieun di dieu mau burung sangsara wae rudet pusing di dieu mah eta salah nyieun supaya genah jelema matak nyieun teh di sawarga Nabi Adam